Sampurasun. Anu can apal orang obatan di dieu teh. Arek apal ya, arek apal. Urang obatan nyata urang. Urang siapa sih? Urang. Jelas kieu. Duh, kesetunduh ya. Bade naon sih? Kumaha lamun orang dahar weh, dahar. Dahar naon, Bray? Dahar barang-barang kieu, dahar naon? Nu seger-seger naon, seger-seger. Seger atuh nu hot gitu atuh. Nah, panas malotot. Seblak. Seblak. Geus teu usum atuh boys. Lewat aman. Seblak Mainstream. Teu usum pisan eta ayeuna mah teu usum. Anu lada-lada pisan teh ya. Nu pedes eta, pedes. Oh nu dipesen online ku bulan Nah, iya. sekolah. Banyak lah. Ayam gerepek. Geprek. Oh, geprek. Ayam geprek. Oh, tempo. Arek naon tempo. Arek tahu lah, arek tahu. Wow. Kuring guys nyampe di tempat dahar Jambo Santai Serba XP. Ayeuna sim kuring bade meuli ayam geprekna. Ayo tuh langsung ah. Nah, abdi geus aya di ayam geprek juara. Nah, tong lila ayolah asup. Nah, ayeuna sim kuring bade meuli ayam geprek Jogja Kraton nu aya di harapan SMA Negeri 3 Karawang. Hayu, urang masuk. Nah, ayeuna sim kuring geus dugi di geprek bensu anu di sakitaran Galumas ieu. Ayo orang ka asup ka tempat dahar.
kumacaran geus aya minumna oge tah. Naon Kumaha lagi, kumaya. Anjir jurus naon? Jurus aing. Kumaha carana lu? Asa apal bisa kos kieu magic kieu. Hari ya pan pedes ya, pedes karabe ya. Hari Heeh. hari nu nginum pertama kali eta engke Oke, kumaha ya? gimana ya? Hukumana? Hukuman ya, diberi hukuman we hari ieu. Naon ya? Anu teu kuat lada dibere hukuman we. Ya, jadi naon ya hukuman ke challenge nu tadi ya. Nu iya naon kira-kira. Ieu teh hukumana keur anu nginumnya. Nginum Pokoknya nu nginum lah. nginum teh dihitung hiji kitu nya. Nah, hiji poin lah berarti hiji poin. Hukumana naon? Oh, hukuman can. Dan hukuman naon dan? Hukumana kira-kira dan naon? Naon. Naon? Ini tahu. Ini tahu apa? Eta we. Mungetna. Enggak Naon? Ini. Coret-coret. Apa? Bodaskeun dibodaskeun. Tah eta. Oh, dibodaskeun. Nganggo Naon bahaya ya. tepung we tepungnya tepung. Sama nu safety. Tepung We lah. Oke. Tapi iya opatan iya wanita kos challenge kos Nah, gitu. dan mana wanita? Wanita. Boga ka wanita ieu teh. Ani. Ayo. Gaskeun ya. Gaskeun. Cepil ya mas. Bari mobil gak bisa. Oke. Langsung we nya mulai nu ayam kahiji. Hiji di mana nih? Tadi teh orang beli di Jambo Santai Serba XP nu aya di daerah Karapawitan lah. Harganya teh 14.000 mah. Murah lah. Kira cepat mil. Soalnya langsung weh. Di mana ti kanan we ya? Dani lah, di Dani. Di Dani. Di Pang. Belum. Cukup lah. Can ya karinget. Keringet. Dia na biasa weh ya. Biasa wae ya. Mau habis. Sambelna. Aduh. Sabena. Kenapa das XP serba XP? Nah, ayamna loba. Tahu bisa. Kalian dak. Jangan boy. Oh. Naon ya? Ya. Gua. Dahar. Kan we lah. Kalian review boy. Maaf. Langsung. Lumayan lah. Rasana asin. Terus pas. Asin kabeh kumaha asin kabeh tak. Lamun dinilai angka hiji nepi ka 10 kira-kira ibarat ya. Ieu khusus ayam geprek. Mana ayam geprek mana ya? Jambo Santai. Kira-kira kisaran barahata nilai lamun dinilai. 7. Lumayan. Kumaha lamun apis sih kumaha? Main nama ya kita. Genep, wah iya langsung rating acan rasa pedes. Lamun habis orangan iya genep oke, cuman kerdahar ya tetap genep lah. Kayak bedana. Biasa we nya rasanya mah biasa. Teu terlalu pedas teuing lah. Nilai mah 5 lah. 5 siga bisa buat geprek. 5 lah. Siga bisa geprek. Terus itu jalan keji kiung tuh. Oh, itu kan aya kilo ayam deui. Oh, itu lah yang deh yo. Itu ayam deui guys. Loba kalem. Ganti lah. Oke, kita urang lanjut ke ayam kedua we nya guys. Ayam kedua, challenge nomor 2. Di mana? Di mana tuh sok mana nu beli? Kan Iya. Mana nu beli? Orangnya pohon. Tadi beli di ini. Ini di mana? Mana tadi? Oh, di Plumnas. Perumnas Perumnas nu detail di mana ya? Nih, Di mana? Di Mana? Plumnas Oh, aya, Bumi iya. Jambe. Oh, aya alamatna. Tah,
ayam geprek juara. Ayam geprek juara. Oh juara. Tina Udah nama juara ya. nama juara. Nama juara. Enak gitu. Ya ngomong-ngomong, jangan minum berarti tadi ronde keji lulus KB nya. Ya. Wah nu gagal jelasna. Ayo lanjut M2. Tadi ti kanan enak ti kiri. Ayo ti saudara Isyam ya Isyam. Unboxing. Kau dia rumputan ya teh. Oh, rumputan guys. Ayamnya juga rumputan guys. Mah rumputan teh. Kabe. Tah. Harejo. Nah, harejo. Kan ayam geprek eta mah. Oh, ayamnya teh di yeuna di handapna. Oh, di handapna. ketutupan. Tutupan bisa. Daunnya lu cepat. Kang Hafi sok tika Hafi. Lah, tadi ti kanan, enak ti kiri. Paha bawah Udah gitu. nama juara. Sambelan colek ya. Tahan dulu, ratingnya tahan dulu, jangan diungkapkan. Tahan merasakan. Enak abdieun. Cabena ya. Abdi mah kecobe cabe kos kieu ada ladang. Ada ladang. Coba. Ayana naon ya? Ngedit na sensor guys, pedes. Kata sambelna Ya, Wah, dan kepedesan. Madan, cobian dan. Nah. Wow. Kita kali sih. Timun di dahar. Oh, tidak. Itu tidak termasuk jalan tadi, enggak apa-apa. Oh, sagu di dahar. Sagu di dahar. Tidak termasuk ini Review. peringanan sagu. Sok, tidur lah. Hujan pedes lu. Oh, Mungkin nanti. itu pendapat tidak nih. Nilai dulu. Lamun di rating kumaha nilai hiji nepi ka 10. Tetap 7. Tidak ada bedanya guys. Langsung kumaha ya ayam juara. Mantap. Rasanya pedes. Pedas, enggak kategori pedas. Ratingnya 7 lah 7. Oh naik, ini kan 3 ke 7 naik hiji lumayan. Nah, abdi ratingnya banyak. Tetap genap lah. Dia cuman halus di lada, lebih lada ti sebelumnya dengan rasa tetap genap hampir sarua juga sebelumnya. Terlisir guys. Dari orang mah nggak salah pedesnya nya. Rasa beda aja menu pertama tadi. Lebih kerasa sih pedesnya. Ratingnya. Lebih ya. Genep cukup meren genep cukup. Oke. Siap. Yuk, sekiyo M2. ID-nya. Ayah dua di kalem. Anda selanjutnya. Ayeuna kumaha? Masih kuat? Lanjut lah. Kiat. Ayam katilu. Ayo unboxing lah. Yuk, roman-romana ayam kedoge geus. Wah, iya ayam naon ieu? Tak apal nu beli saya tadi. Buset dah eta sambel na. Oh Dani, iya ayamna Dani. Kumaha Dan ya Dan dijelaskeun lah Dan. Ayo namina Sanggula. ayam geprek Jogja Keraton. Nah, Sanggula lah. Hargana berapa hargana? nah 13 Lumayan lah. Cakep ya lah. masih murah lah. Sok. Kumaha? Oh, ti Dani we tuh tim nu milih heula. Kaiji. Bismillahirrahmanirrahim. Level barha dan can di bere informasinya. Can di bere level 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dipindah. Sedang guys, sehasa biar. Oke, oh aya kriuk-kriukna sareng cabe. Kriukna lo banyak. Wah. Cobian lah. Oh. Remuknya ayamnya nggak seremuk-remuk itu, benar-benar digeprek ya dengan ayam. Geprek. Yana amang-amangna keur siang-siang tadi. Geprekna Edun.
Dahar sanggup. Dahar. Lapar. Review di Danila we. Mak. Main lah rasanya. Main rasanya mak. Asin doang. Asin doang. Oh, gurina asin doang. Aya Asin unggul. naon ieu na? Kayak sundeng gitu lah. Serundeng semacam serundeng atau kriuk. Jeung ayamna geus dihancurkan bener-bener ya, Oh. geus digeprek. Digeprekna maksimal gitu nya. Geprek gitu. Jadi lamun di rating kumaha? Rating. 75 lah. Tujuh. Meningkat dari ayam gep 75. Oh, meningkat. Kayak ayam sebelumnya meningkat. Main habis. Oh, langsung rating. Tadi 7 sarang ayam geprek. Udah poin. Dan nabi ya masih kena genep hampir rata-rata ayam geprek karena di ayam gaji kedua sarua kan nu ngabedakeun ladana. Jadi cobian deui ya. Mana ya dahar. Langsungnya genep na si abi. Urang mah nya. Udah logo omong lah. Cuma deh. Langsung Biar pasti we. genep. Sarua jeung ayam kedua. Gede. Jual mahal ya. Jual mahal. Lanjut. Pojok. Lanjut. Ayo, kumaha ya, Gak? Jadi ayam geprek bensu nya. Jadi nu beli ayam ieu abdi sorangan tadi harga nate 12.000 jeung pajak 13,5-an lah sekira gitu. Levelna. Abdi meser levelna ieu level nu paling akhir level 10. Bisa Ayo gas. bisa ditempuh nya. Tuh level 10 di geprek bensu. Oh, ini minyaknya sampai luber ke tempat-tempat makannya. Kemana-mana eta. Kayak bisa dilihat, level 10. Gerna eta. Jadi mandi cabe ayamnya mandi cabe sepertinya ini mandi ngojai cabe. Langsung lah. Oke dibuka-buka. Oke langsung di kiri helanya. Yuk. Cabena di daharnya, cabena. Kendor boy. Ini kumahnya. Tuh. Paling akhir di geprek bensu eta. Ayam ngojai dina kobangan cabe. Ingat ngucur ronde terakhir. Ini lamun di dia, lamun penonton di dia apa ngambuan yuk edun pisan yuk. Di wangi nage Hayang nyekel ge embung ge. aroma geus kahirup ya. Teu wani nyekel ge. Atuh ayo buru. Ayo, saudara hisam heula nya nu kahiji. Geus teh enak ya. Tambah deui. Level max. Iya level max. Kasih tahu. Entar simpan penilaian Simpan pendapatna. Can air rasa. Can air Rasa, tapi geus mandi, can air rasa geus ngojay. Ayamna nepi keluar. Simpan. Sekarang abian. Ya abi nu meser, abi nu dahar. Oke. Ini bisa ngabohong. kita cobain level max ya. Saya mengambil gumpalan cabai yang di bawah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak aya rasana ieu mah hambar. Biasa boy ya. Oke, rating di akhir. Ayo, sudah habis. Wow, sambelna. Gaskan gue. Gaskeun. Ayo tuh. Bauna pedas. Cabena tadi cenah arek nu hot. Ta. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, eta. Wah, Dani paling jago lada. Di dia juga paling jago lada. Labu. Betul ya. Nah. Labu deh. Hey. Level 10.
Sanggup. Tanggung, review. Kumaha. Tinggi, Nilai, gitu, nilai WA. Nilai. Tempo guys, itu capek kabeh. Capek kumpul iya si Gana. Dari orang mah 7 lumayan lah. Ayo ya review option. Iya. Kebetulan guys ngojay KB. Geus kenyang ya. Guys wareg, guys ngojay. Dan langsung we ya ulah basa-basi ieu. Ayamna ngeunah di tiluna ayam ieu. Paling ngeunah lah top ieu. Terus lada nu paling edun, rasa paling ngeunah. Nilai ge nu paling tinggi. Entah pokoknya 7 lah, 7 yuk. 7 abdi genep kabeh nya. 7 paling deh lah. Lanjut. Beda malah. Sikat bos. mantep pokoknya ya. Iya, 7. Berapa? 7. Oh, langsung lihat ini. Langsung lah. Dan ini juara kita. 5. Kuma iya 5 teh kunaon 5. Pedesnya di akhir teh. Pedasnya di akhir. Guys, kebanyakan minyak juga. Oh, loba minyak. Loba teuing minyaknya Minyakna. kita enak. Guys ya. Yuk, kumaha ya? Ayam geus beak. Yang geus atuh ari kumaha deui? Meuli Besan. sampai ka dieu. Guys, Guys, Ari kumaha? sepertinya Aduh. iya orang opatan geus teu kondusif ya. Geus ngojay, geus wareg. keringetan mandi ya. Babari arek sare ieu babari pisan di jiga nama ya. Ya, aya nu hareuy sampaikeun ke penonton. Tadi challenge kumaha? Berhasil kabehnya berarti. Alhamdulillah berhasil KB. No minumna eueuh. Minuman lagi ya. Minuman lagi minum lagi eueuh. Intina mah lulus KB nya. Awan nu di bodasan eueuh. Jadi cekap sakieu guys di orang opatan lamun aya salah ucapan, salah tutur kata, salah gestur, orang opatan nada dihapunten, nada dibuka pintu maafna. Can geus. Aduh, geus tekon pisan. Geus tekon pisan. Tak aya nu nginum. Tutup. Nepina nepi ka dieu videona challenge di orang opatan. Kobam ya. Bam, nah, Kobam cabe. itu bareng-bareng. Sampai jumpa di video orang opatan selanjutnya. Bye. Peace.